kantor umat muslim di seluruh Indonesia. Tah, tatosna sim kuring yang mana dua amor sareng tim ada kelurahan TV tatosna sim kuring ayeuna tos aya di Desa Ciharalang menuju diayakeun anu namina Bajar Ramadan khusus Desa Ciharalang anu kerjasama sareng para Karang Taruna terus di Rumah Sakit RHP terus desa tantosna kanggo langkung jelasna hayu urang tetenan heula ayeuna we sih di Bajar Ramadan Desa Ciharalang yuk tantosna. Jadi ini hasil karya Karang Taruna Wibawa Mukti Unit 3 Dusun Pabrik Kumagi aya galura kade Sundanya anu salajengna ngahaturkeun nuhun ieu mangrupikeun hiji nilai tambi kanggo generasi muda anu aya di wewengkon Ciharalang. Bahasa ngabuburit di lembur Dusun Pabrik Desa Ciharalang Karang Taruna Wibawa Mukti Unit 3 anu dingawitan kaping 20 April dugi ka 22 Mei Bismillahirrahmanirrahim ayeuna dikawitan kalayan mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Warga-warga di Galura TV tatosna di Bajar Desa Ciharalang ieu disaekeun namina makanan ras minuman oge tajilnya ras sejenis aksesoris segi tos sayogi di Bajar Ramadan Ngabuburit Dusun Pabrik Desa Ciharalang. Warga di Galura TV tatosna senturi yang mana berupa informasi acara Bajar Ramadan Desa Ciharalang dina santan-santan ayeuna simkuringnya baris ngauningakeun anu namina makanan-makanan ciri khas Ciharalang anu langsung didamel ku Teh Regi di santan-santannya mohon. Dan talisna teh aya namanya aya cilok kuah instan, mie ayam instan, brownies lumer, otak-otak instan, sareng bumbu teh. Dia mengrupikeun ciri khas di Desa Ciharalang. Ciri khas sih bukan, cuman ini produk Sumenadu aja. Pribadi ya. Nah, tatosna kanggo kawargi-warga di Galura TV sangupami nomor dikeun makanan-makanan sapertos ieu kasawina pengantar Teh Regi. Alamatna teh? Alamatnya Dusun Pabrik RT 15 RW 07 Desa Ciharalang. Nah, itu segitu warga-warga di Galura TV nya. Pokoknya mah teh siapa di lahan simkuring yang mana dulu amor baru carengan karencangan warga di Galura TV di rencana acara Bajar Ramadan Desa Ciharalang Kabupaten Ciamis. Hasil karya adalah git produksi Ciharalang masih produksi Ciharalang itu Pak. Upami itu salah Pak masih Ciharalang Pak. Ciharalang sale renyah, sale pisang renyah, bucin sale. Oh sablonnya, bukan. Ah, iya mau paket lapar. Mie ayam instan.
Masih dari Ciharalang, Pak? Ciharalang. Tapi rasa Bandung. Kilo kuah instan Ciharalang. Warna-warni. Alhamdulillah. Oh, kebab. Saya kebab lagi. Kebabnya kemana? Jajanan dunia buka puasanya. Kebabin. Tapi nggak boleh di TV ya. Boleh nanti. Pemirsa ada Galurat TV channel, tapana simkuring ayeuna masih aya di sebenarnya desa Ciharalang. Sareng tatosna simkuring oge disarengan ku Bapak Bapak Kepala Desa Trasaiba Bapak Serba Binasa atau teh. Tah painten Bapak simkuring aya perkembangan pembicaraan acara ieu. Sakumaha numbut Bapak tentang acara ieu? Alhamdulillah acara ieu Bajar Ramadan anu di mana nyaeta ngabuburit di lembur simkuring ngaros binga di atas laminat di Kepala Desa Ciharalang, pemerintah Desa Ciharalang wayana acara Bajar Ramadan ngabuburit di lembur balanjati urang lembur hasil karya urang lembur di peserana oginan ku urang lembur gitu panggilan dan alhamdulillah jantan kaum kamajenganana sadayana jantan berputar di antara lembur urang. Nah Bapak Bajar ieu teh tos biasa dilaksanakan antara tingkatan antara penyampaian ayeuna. Bajar Ramadan di Ciharalang neme aya Bajar Ramadan di Ciharalang salami di simkuring ayeuna 52 hari kerja jantan kepala desa Ciharalang painten ngawitan ayeuna neme aya Bajar Ramadan di desa Ciharalang anu sadacana nu kapungker-kapungker dacan Harapan kau ka payuna Pak? harapan kau kapayuna ieu berlanjut kau kapayuna Ramadan aya acara-acara Ramadan insyaallah kapayuna aya di Bajar Ramadan sareng acara-acara anu sanesna anu dukunganana ti Karang Taruna Desa Ciharalang di bawah putih sareng rekan-rekan dan kerengan Karang Taruna pemerintahan desa sareng pemerintahan semuanya. Di Bajar ieu saya kang ngamajenkeun karena perekonomian masyarakat di sekitar Desa Ciharalang. Kumargi ayeuna kondisi nuju wabah Covid-19 dina PPKM ieu kan pergerakan perputaran ekonomi dibatasi. Jadi supaya memajukan perekonomian di masyarakat sekitar Desa Ciharalang. Panginten seperti itu. Nah, dari Babinsa istilahnya kita bersyukur alhamdulillah karena kita sudah bisa menggerakkan ekonomi di Desa Ciharalang dengan istilahnya menggerakkan warga Desa Ciharalang dalam konteks dari kita untuk kita. Gitu Pak. Ini lari jadi di Galurat TV. Akhirnya kan kalau Bapak bisa Bapak pemerintah atau lukisan kos sadayana atur satu-satu yang sambil lahan tetapi di dia di ada Galurat TV channel. Keluarga di Galurat TV tantosna tadi urang parantos nyakseni anu namina Bajar Ramadan di Dusun Pabrik, Desa Ciharalang, Kabupaten Ciamis. Tantosna tadi oge tos kauningannya sepisan anu namina produk-produk lokal anu disayungikeun di Bajar Ramadan. Tantosna ge hatur pisan kanggo ka warga-warga di Galurat TV channel anu parantos karengan ngarencang ngasih kuring di kawitan tadi kuring di kayeuna hatur pisan. Oge bismillah kanggo like-na, subscribe-na, oge kanggo komen-na nya. Hatur oge kanggo ka sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.